Episode 13. Liur. Di lembur aing geus usum sapedah kitu lah. Kapanasan aing mah. Gara-gara si Iwang tah. Sepeda dijual murah, padahal sepeda antik aing eta teh baheula meuli ge aduh. Iwang. Be. Sapara laki teh. Teh, kenaon maneh? Olahraga? Olahraga angkat-angkat gitu kan nyeri-nyeri leungeun. Mending ciga urang naik sepeda. Olahraga ngeunah sehat. Sahan olahraga balina ge? Urang mah ieu keur meresan ieu sia teh karung. Angers yang Sabtu ka aing. Aledek we kabisana teh. Kalem Pak RT, tong gede abek, bisa buru-buru dibawa nusang maha kuasa. Nah, hari mana Sabtu ngadoakeun aing pae sia teh? Segan atuh sia mah aing pae teh. Ah iya mah, TRT na tu wargana gede ampek. Satu teh geus umur kolot kieu mah, loba olahraga. Heuh jika urang meuli sepeda. Tapi mah kabeuli sepeda suga urang kieu mah. Ieu mah sepeda seharga Pajero Sprot ieu mah. Sama jika ngomong bahasa Inggris sport. Alah ya teh sosok Inggris. Urang mah jelema beunghar, bebas urang rek ngomong nanaon oge. Tingali Sabtu daguan isukan. Aing isukan rek mawa tingali. Sepeda nu alus di maneh tah? Sudah nya meuli sepeda. Ka mana oge meuli sepeda odong-odong maneh mah teh. Geus 2 poe euy cenah yang korban. Kamari mangih. Kapangih urangna padahal motor di lumayan. Gerebeg deui. Tah, eta singana mah alus eta sepeda. Paling itu aman jika ngomong. sepertinya korban sedang lengah. Saatnya operasi. Apakah kondisi sudah aman? Aman. Pol mai. Sepeda urang ke mana? Sepeda urang ke mana? Sepeda urang ke mana? Abang pusing, bener pusing pisan nih. Terus jalan ya. Beraku abang kudu turunkan jahiliah deh ya. Abang setobat sebenarnya mah. Itu mau cara dia. Hei kau. Jupri, Ya kau di sini. Kan pelang-peling gitu. masalah Gimana? ya naon? Jupri mana? Jupri atlet. Apa di saya? Abang apal ieu saha? Diapalin ke abang. Juprai, apa aja sana nyekel wilayah ieu? Ya apa kan? Abangnya pernah. Lain, matak nanya ka Juprai ge, sana nyekelna.
Resep naon atuh Bang garawan teh? Jadi fry. Dengekeun fry. Mulai saat ieu didinya kudu setur ka abang. Hah? Nah, kudu setor Bang. Hayang aman tuh fry di dieu. Siga ka koperasi wae kudu setor Bang. Bener mana ngaledek ka abang? Bener bisa ngaledek? Kakara abang seumur-umur turun gitu. Fry, ngomong-ngomong, di mana koperasi Muyum tuh? Abang kebutuh dia. Lieur si abang mah. Saya nopak Bang. Dari mana ke mana? Teu apa ieu Jupri atlet. Cembur nih mah telaras wae. Kamaringan sorangan di hotel. Cika mau telepon cobaan. Juga nama orang kondisikan sing raraya gitu. Baru teh. Halo, Cek. Kenaon, Cek? Ya ampun orang ganggunya. Soalnya nama lah kudu jadi acung kamari olangan di studio. Oh ya nanya, nama mau konsumsi. Aduh, acung kamari salatri Untung mau semen sasak udah lapar atuh. Halo? Cek? Nah ditutup. Sebentar lima. Cung, sibuk tuh mana? Aya naon teh? Urang rek minta tulung Cung euy. Baheula maneh teh boga kenalan tukang sepeda heuh. Anger teh jadinya mah. Pala minta tulung, minta ka urang deui. Cung, ari teu butuh-butuh ting mah urang moal ka maneh Cung euy. Ngan ieu bubuhan we. Enak kan di lembur urang teh loba nuker demam eta sepeda. Cik sugan Cung, maneh mau boga kenalan loba tuh. Kera teh. Saya mun teu salah mah. Tapi wayana tuh tehnya. Menurut urang mah kudu komisi atuh. Anger maneh mah Cung euy. Ka urang ge mending aduh hitunganna. Kadang engke maneh lamun ngurus KTP engke kudu mayar maneh ka urang. Kalem atuh teh. Teu saya mah bercanda atuh. Ini mah perang gitu. Kalau telepon banyak, pas saya Halo Ci. Aduh, ampun ganggu. Eta sepeda ya nu kamari. Sepeda eta nu katabrak ku truk. Sepayu. Aya eta nu katabrak ku beca ya. Kacing lah. Mang teh. Cung, ari maneh teh nanyakeun sepeda jang saha? Biasa ripuh kabeh maneh mah. Lah apanya RT? Atak yang anu murah ke bisa teu mampu meuli. Da sepeda anyar mah atuh teu bisa make BPJS. Eta si Acung geus wanian ka urang. Cung, mata urang nanyakeun ka maneh ge sugan aing mah aya nu pangmahala di maneh eta sepeda teh. Wanian maneh ngaledek urang Cung euy. Tumben sih teh, loba duit teh. Lah teh nya, urang aya kena kasih Cici. Sok. Ci, eta sepeda anu pangmahalna. Anu saharga mobil Pajero geuning nya. Naon ieu teh? Ini serba salah Tuh kitu-kitu oge aing maneh. Terus standar biasa hargana. Pajero mau maka beuli urang mah teh teh. Halo Ci. Geuning leungan sepeda. Leungan standar sepeda. Sieu mancung. Sepeda nu biasa we aing mah lain standar unggul. Anu standar nu biasa, sepeda nu biasa-biasa gitu aing mah. Bener itu namanya. Bener pisan. Sama papankan perasaan acuh. Ya tuh ngomongin sorangan atuh ya. Ya makanya sok gitu ge pundung sok terusin ku maneh we Cung. Maneh sok pundungan sok teruskeun we kenapa ku maneh urang percaya ka maneh sok. Yang satu. Engke si cicina urang WA we. Pokona mah RT mah terang aya we di bumi ya. Ompila sahanu ucing aras kaucing. Mana ucing? Ah? Jak. Ini sepeda emas tuh, hideung. Hideung teh ningali. Siapa cok cari sih, tok arulin di jero gang. Awas. Si RT. Bisa teh gawekeun we. Lah lamun komisi Teh. Ka mana si teh? Keruan teh keluar wae. Teh.
Nah, dari mana, Cung? Ngeganggu batur ke istirahat wae mana teh? Kenapa nan iya teh? Pesanan teh sepeda yang datang ya. Cikan mana? Halus, Cung euy. Nah iya teh, barang teh ya, sepeda. Tinggal di hari kieu, barang teh si Cici mah. Tapi mayarna kurang euy talangan, karunya si Cicina euy loba anyukeun euy. Bener, Cung euy, urang teu sia-sia minta ka maneh, Cung. Halus sih barang, Cung. Ngan leuwih halus, bener, Cung. Maneh geus nalangan. Jadi urang teu pati lieur teuing. Tambah naon? Eta kan urang make duit kas RT, Cung. Atuh teh, tong dianjuk teh. Eta teh, duit iuran ibu-ibu jumba Ah, atuh cuma teh. Ibu-ibu mah olo we atuh kumaneh. Cenah ngaraliwet. Kalem sakedeung ieu urang mah cair, aya pencairan ti pabrik. Jatah jang urang yang RT. Besok sarieu teh, ieu teh preman. Cung. Urang mah lain preman. Tapi pabrik segan ka urang, Cung. Kumaha RT weh, pokoknya mah ada duit di mana-mana ge. Pepeting ke acung tetelat, era ku ibu-ibu jumba nya. Kalem Cung masalah eta mah, Cung. Urang karunya ka maneh atuh. Yang geus satu teh ya. Tah, sapedana. Tah, suratna. Tah, kuncina. Tah, hakan sia. Eta si kehed sepeda tidak dihakan. Udah lontong sia teh. Naon, Gak baringu. Ngobrol atuh, Kebaringung mah. Bingung naon, Yang bingung. Carekan mah ku nini abdi. Kunaon? Hayang sepeda ulaheun. Sepeda onte ya? Ah, emang nu ayeuna nu alanyar ayeuna. Atuh meulieun loba, ieu. Sok atuh mah, mata duitna tuh ti emang. Nah, boy minta duit ke Abi. Boy minta Abi gitu. Pambi ku habis dicaritakeun man. Ulaheun ku nini abdi. Oh duitna. Oh, bau, Emang sedar can, acan man. Rimang sudah acan. Acan, Kabusak. Dah, tuh iya, Dah, iya tinggalin apa cebuk. Tah, berem, hidung, mejo, moneng, tuh, Iya mah halus, Sarua butut mah eta mah. Asal lieur si boy mah. Tah tuh iya nu butut, Tah, iya. Iya butut, Tah iya alus man. Iya. Lain lah teuing, milih teh, si Boim ka mana? Si Leboy. Bang. Hah. Angger mana mana? Hek datang teh salam ke abang. Jantungan abang bener. Iya bang, kurang rek nyokotin nu kamari. Ari walieur itu. Nama kejeng dicokot deh. Terus kemana itu duit mah? Bang, kurang teker butuh yang mau sepeda. Bener wah, mana tegal pisan ka abang. Kene kamari mana kita tagih deui. Biar bener naik dari abang. Cing coba lah mengerti ka abang. Keur balangsak abang ieu mah. Bang, saware mah kabeh we bae. Bener mana mau wah? Bener naik dari abang bener bisa dia mah. Atuh bang, da urang teh butuh bang. Wah, mengertilah ada bang. Abang teh kerungkat ini, keripuh abang ini teh. Bang, da kumaha da urang teh keur butuh bang. Bener bisa mana wah? Tega ka abang, naik dari abang. Bisa enta magluting abang ah. Sok puluh lah, aku kerungkat dia abang ah. Sok we ayeuna we lah. Aya. Geus lah ya. Ayo tuh bang, dek ribut ya. Gandeng ah. Hebat abang, ngajago aya nama bang.
Kawani gelut wae pagawean teh rek jadi preman gitu Bang sampai ke poho anak pamajikan. Kumaha hirup teh? Yang naon jeung serius abang ah. Tah bawa eta Bang. Pokona abi memang teu kuat. Abi rek indit pokona mah ayeuna mah. Entong atuh yang ah. Geus teu kuat di kieu wae mah. Tega bener ayang mah. Tega bener ayang mah. Ya, tega ayang mah bener kawan. Tega bisa. Bang, udah bertukar cita bang. Lah si kehet sia, tungguan sia. Bawa si Neng Jingga ieu mah. Neng. Mana we teh saha? Ieu teh Abaim teh ya. Baim. Da abi mah sanes Baim, Neng. Abi mah Boim mah. Neng nah aya di dieu deui. Ngadangu saurna aja. Neng bade nikah deui sareng Mas Sabto. Tos ulah dibahas. Cukup Abi, Mas Sabto dan Tuhan yang tahu. Yang lalu jangan berlalu nih, lupakan saja nih. Sekarang mah kita song-song hidup kita berdua nih. Alangkah indahnya dulu kita bertemu nih. Mungkin Neng bisa bahagia sama Allah. Wah iya jodoh orang teh. Nah, jodoh orang mana mah ah. Baiklah, teka pakai kesehatan aja, rek ngajaga. Eta si Yeng keur naon di imah? Ku aing teu kapake ge. Yeng, mana keur naon di dia? Sap teh, ngajaga. Bener urang mah Yeng kakara manggih jelema jiga maneh. Mineuk truk teu kapake gawe ge sama. Siap teh, ngabakti, penting mah kopi rokok. Atuh Yeng, ari aya kopi nyoroko mah lain ngabakti atuh sia teh. Eta mah ngaranna babati maneh. Siap teh, sambil menjelang bingung ngaron teh. Bener Yeng. Nah urang lamun ngobrol jeung maneh Yeng jadi nyeri sirah sabulah kieu Yeng euy. Siap teh, jangan mulai obat teh. Aing mah lain lieur ku panyakit sia teh. Lieur aing ngobrol jeung maneh mah. Geus aya nama kieu Yeng, mun mana rek ngajaga Yeng. Kita jagaan eta sepeda. Kadeh heuh, ieu anyar sepeda teh Yeng. Mun aya nanaon, mun aya nu rek ka imah, bejakeun urang istirahat heuh. Sepeda teh cigana si teh sare. Cobaan lah kurang ah. Yeng, poho euy urang teh sepeda, can digemok Yeng. Ari si Yeng ka mana? Ari sepeda ku saha deh? Si Yeng ka mana atuh dinya? Nyo aing teh rek sare. Kudu aing neangan atuh ieu mah Yeng. Semenang dua teh sepeda teh. Tapi can kajual euy. Yang rokok ah. Mana ieu teh euy? Kebeneran ya jelema asup ka kandang mau sia. Woi, maneh? Ka Bang. Maneh? Ke dieu. Cing minta duit. Jangan rokok. Buru-buru abang balangsat. Siap kunaon? Waras? Ya Bang, abang teh keur lieur ayeuna teh. Borak, bukan duit.
majikan istri biayaan ini teh. Liir abang ayeuna. Nah, imane kalakah jadi curhat. Kayaknya abang. Isi abang tiga liir ini teh. Geus teu usaha, liir nengan usaha ini. Ginjal mah kasa numeri. Cing sugan boga duit abang nginjem. Nah, jadi Malik nginjem ka urang. Pan urang gitu boga duit. Tapi dipikir-pikir pikarunya banget maneh teh. Nyata gitu bang. Mengertilah bang. Abang aina geus rungkan aina kehidupan abang teh. Geus liir mah geus kaditu ka dieu geus eueuh jalan itu. Aduh, aing mah jadi teu tega ngentana ge. Geus we lah kieu ayeuna mah. Tah pangjualkeun sapeda. Emang sugi abang naon kita pangajual tim sepeda? Itu sepeda teh hasil ngabangsat. Lain, situ bangsat? Bayalah kagok kanyahoan. Mana butuh duit teh? Engke pangjualkeun bagi hasil. Kan baiklah, keur kieu mah. Siaplah. Geus we ayeuna mah kerja sama jeung urang. Pangjualkeun ieu sepeda, mun aya hasilna bagi dua ku urang. Langsung ka dieu keun. Ke urang jual di sepeda aya hiji deui. Siaplah. Bayangnya sepeda kieu mah payu mahal ya. Keur usum sepeda kieu teh. Buru aya maneh teh kalau ka cicing wae. Oh, siap. Alhamdulillah, aing suga reseller ayeuna jong-jong. Aduh, panas nih. Lumayan, bebenangan dia. Dia lembur ke rusum sepeda. Duh, jadi kabeta. Di imah nggak saya yang beli sepeda. Tapi sahanya anu rek ngajualna. Kurang neangan ke material dan aya nu teu. Kemana itu jelema hiji-hiji aja? San rek meuli ya. Sugana aya ke belah ditu. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Ketiga. Jika si Uwa itu kerenaun ya. Banyak ngamen di garasi. Wah, kira naon mari di dia. Keur ngamen, Bang. Hari mana gering, Wak? Ngamen hari pun garasi mobil. Nanti ka sore ge mulai numere, Wak. Sugan we tuh, Bang. Aya jelemaan di jero. Bener sih mah, Wak. Bener pisan maneh, Pak. Ku dibaka psikiater maneh mah. Bang, sepeda halus. Nu saha dek dijual moal. Si Udeng kabita ya. Hanya urang atuh, Wak. Tapi urang resep kene ieu, Wak. Anyar sepedana. Baheula tuh, Bang, kurang. Kurang keur butuh. Di lembur rame keur usum. Wak, belum tentu dijual gua, Bang. Abang kan ketua gowes. Banyak ke abang lu sepeda. Salah tuh, Bang, jual. Asli orang keur butuh pisan. Aduh, hari gua maksa wae mah. Emang beli seberapa gimana? Beli we 700 mah. Aduh, Wak. Jangan nepi segitu mah. Jangan kena. Sebaiklah, gope we lah. Atuh, Bang, tong sakitu. 1 juta we lah. Wak, ribet jeung gua mah. Itu tong sakitu, Wak. Geus we tengah-tengah euna mah lah. 200 sejadi we lah. Ya bapak nawaran terakhir, Bang. 1,5 juta we ame jadi. Atuh, Wak. Cing karunya we lah ka abang. Abang mah cileli kumaha. Ieu mah geus jadikeun we lah. 100 we lah. Atuh, Bang, ari moal naikeun harga deui mah geus jadi we sakitu. Ya gitu, Wak. Ieu sahabat. Ari si Uwa, air duit na mana?
Dir sih mah. Wah, hari duit mana teh? Oh, Ya, gitu atuh. Dua. Bayar. nah geus saya nu sakola. Yang nah geus sakola. Nya tuh mang dai nama tos luring. Oh, geus motoran, ganti geus sakola. Nah, si mang kunaon, da urang mah luring lain mah motoran. Bayan teh keur bos gocap, keur abang gocap. Aya setor keur celeli. Abang ngasain bohong. Oh, abang terkenal ke si Udeng teh. Nah jadi kahipnotis. Nyeun jalan teh nyaleutik di. Sepeda jeung jangkung di. Yang kaduhung teu mau jojodog. Ka imah. Alah, si Udeng make sepeda. Halus euy sepedana. Si Uwa halus mah sepedana, Wak. Ini saha wae, Wak? Nu urang teh karek menang meuli dieu di si Abang. Sarua urang ge Deng sepeda anyar tingali atuh. Heuh ngan ieu teh kieu Deng euy. Minusna teh kurang penek sepeda teh jangkung teuing. Lain sepeda nu kurang penek teh RT nu kurang jangkung. Eta si Kehet geus wani ngahina ka RT. Lain ngahina kenyataan teh. Tapi Deng, ieu sepeda jigana lembih tukuran alus Deng. Sarua jeung awak kurang Deng. Atuh sok teh, tapi RT nambah 200 ka urang. Jeung nambah sagala Deng. Mana mah teu apal ya harga sepedana sabaraha. 4 juta aing meuli ieu teh tah. Ari eueuh ku RT ah. Si Udeng yang ku pinter segala yang ditambahan. Tapi dah aing ge butuh deh. Heuh sok Deng. Sok naon teh? Heuh sepeda teh. Sok bae nama 300. Heeh. Sok atuh tukeran. Angger aing mah Deng jeung maneh mah ningali lieur. Lain sepeda nu muter, jelema nu muter teh. Nah, atuh jeung milu muter teh. Aing mah lieur ku maneh. Pinaheuna maneh ka dieu. Cah. Ieu cocok dengan kepribadian urang ieu mah. Kata tuh. Tapi teh hargana sabaraha sih buat teh? Deng, kela. Ari sabaraha hargana sepeda teh? 100.000 teh. Eta si Kehet sepeda harga 4 juta. Ditukerkeun jeung harga 100.000. Tapi baik lah. Kita urang ngajak tukeran lagi deh. Stilu jamain sare di dieu. Mana jelema teh leula teuing. Kumaha hasil teh? Alhamdulillah kalem. Cair gua namanya. Mana tuh buru setor yang udud? Bang, santuy, kalem. Ingat bang mah. Dah ngerokok heula. Segera hasil gede euy. Mana cik hasilna? Kalem atuh santai. Abang yang ngerokok heula atuh. Oh. Udah. Mabi ngejual aman? Tenang jeung abang mah.
Lancar pokoknya mah tong hari bang. Buru storkeun heula duitna. Lapar candahar ya. Kerusuhan wae bang mah. Hejo kalau duit. Ya. Ayo duit naon ya? Betapan eta hasilna. Tadi nama 100.000. Ngan tadi abang ngalewat ke masjid. Kan kotak amal kan 50. Enu ngemis dibikin tetega abang. Kita sasana. Nah, maneh jadi bangsa tetep profesional sih. Tenang. Tuh makan-makan wae Si darah tinggi. Kalau memang akan permulaan karir utama, insya Allah gua bang lancar. Itu sesana siapa tengarti. Itu ngorbankeun nyawa pikiran tenaga aing jeung sepeda eta teh. Abang, tung baper kalem garep mah gua abang dibantuan. Tenang. Geus lah jeung jurik wae ka sawewe wae. Proyek deker abang. Sudi aing kerja sama jeung maneh mah kapok. Kalem bang. Segala sesuatu oge kegagalan heula baru berhasil. Tenang. Awalnya geus kieu komo engke. Bang, seperibahasa berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bangkrut kemudian. Aing teh geus bangkrut. Salah gereja. Geus lah, bere abang proyek deui lah. Insya Allah lah, lancar lah. Alhamdulillah. Cokot lah sepeda nu ditu aya mah bieur Kita nggak jual sepeda deh, ya bang? Cokot kali itu cokot lah. Oh, jika anak macan ikrar ngaran teh zaha. Aing mah cok. Ai panjangna? Cok hungkul. Oh, oke cok, gitu macan. Abang berangkat heula. Ya Allah, nah nasib encok gitu ibu teh. Mahal sepeda cen payu-payu deh. Tunggu berhasil kan. Itu bukan naon lah. Lah, ayo di lemari itu lah. Udang polo sugan daikin lah. Kemana sih yang ngumpatnya? Bang, aduh. Naon teh? Mana ningali si Yeng teh? Naon teh dengan si Yeng? Emang ngerti urusan naon si Yeng? Eta sepeda aing anyar eta meuli dibawa ku si Yeng diinjem. Teh. Yang leungit teh biarlah berlalu. Kita songsong masa depan. Abang kebeneran rek ngajual sepeda ieu teh. Geus tung di pikiran teh nu leungit teh. Sia mah bang ngababarikeun wae song we. Teu mah kilometer lagi masih kena renah teh. Karek sabaraha poe urang meuli teh tah. Mengertilah teh. Abang geus susah ayeuna mah teh. Cing karunya lah abang. Tin bae lah nu leungit mah ganti deui teh. Tapi halus oge bang euy. Jual sabaraha bang? Nya heueuh tuh teh. Abang mah tara ngajual barang murah-murah. Abang berkualitas. Ya harga mah lah. Bae lah 12.5 ke RD mah. Bang, badan lagi orang mananya we hungkul. Keur naon lo bal bating sepeda gitu ge can beak mana teh. Teh. Ngerti itu teh sakali deui teh ka abang. Bae lah deh. Teu kudu dikasitin naon jeung abang. Suku kredit bae setahunan ge. Yang penting barang keluar. Tapi bener ya halus euy. Jeung nu kamarina. Bener bang, bisa dianjuk kurang ya? Bete, benar bisa ngomong gitu. Bae langsung dianjuk lah. Harga lah 1 juta lah kembali. Aduh dilewihan teh lah, dosa. Tapi bang, ya surat-suratnya kumaha komplit teh. Teh, abang teh cager gini teh.
Emangnya sepeda ditanyakin surat-surat? Liur mana teh? Bener liur? Anger sama bang, baperan. Tapi dah bang. Sekarang aku batur ku susah mah. Emosi bawaan teh kan otak teh. Ngisa, liur ngadun cara mah abang lagi jadi naik darah ya. Isu jadikan guru lah, minta DP abang mah. Ya si abang mah liur. Cenah nganyu. Nya orang gitu boga duit ari abang. Sebenarnya mah abang butuh deing duit. Nu penting abang rokok yang dahar lah. Ya bang, aya rokok mah urang ieu. Eta hargana 14.000 bang. Itu kan harga 1 juta. Sesana berarti 880 genep deui. Urang hutang ka maneh bang. Tadi asal hirir teh. Nama kijeng dihitung kieu. Heupan eta teh hargana 1 juta bang. Sapedahna. Rokok hargana 14.000. Jadi 808 genep urang hutang ka maneh. Tah. Cek maneh kan tadi ngomong teu kudu make leuwih. Nya enggeus sakitu berarti. Ilah, gumair teh lah. Abang mah ngiluan lah. Ya tuh teh ya. Abang irek berangkat heula ya. Senang berbisnis dengan air teh. Heeh, nuhun, Bang. Ya, assalamualaikum. Salam. Ieu mah sepedana lebih alus ieu mah euy. Bisa disaingan si Sabto ku aing. Tingali si Sabto ku aing. Ieu mah sepeda teh asa capek. Halus mah halus sepeda teh mah euy. PS naikna sarua jeung kamari ieu mah. Si abang gara-gara maksa ieu mah. Urang teu boga duit jadi we kapaksa ku aing dianyu heula sepeda teh mah. Beneran si Sabto aing rek balas dendam, aing tarik pamer sepeda anyar aing teh. Ya. Terus ke mana deh? Sepeda kurang, sepeda HD. Pamernya itu majikan kurang kedua, dia ulang tahun. Ada sepeda urang sih dipakai si RT. Apa buah si RT bang santai ya? Naon mas mana leumpang? Cenah boga sepeda anyar. Ke helm barjeng teu make sepeda. Tah, sepeda urang. Mah terpesona ninggalian wae eta tadi. Nah, sepeda teh siga nu urang. Modelna sarua pisan. Teh, menang ti mana ya sepeda kieu? Sama Sabto sok hayang nyaho wae. Kita nurutan, meuli nurutan rek masyaallah. Wah, ieu mah bener sepeda urang. Aya codek ketabrak ento kamari. Wah, ieu mah bener sepeda urang. Sepeda urang ieu mah teh. Nah, wae tadi cuma sepeda urang. Ieu aing menang meuli sia teh. Ieu mah bener sepeda urang. Keukeu teh nya maneh. Geus sia mah kieu, daripada kieu mah geus gelut maneh cung urang ayeuna mah. Bener wani ka urang. Wani ayeuna mah. Ayo urang bereskeun di ditu ayeuna mah. Sia ka ditu ayeuna. Nah, ka dieu sia. Astagfirullahaladzim. Sekarang teh nu negara leut. Sepeda teh ngalangan jalan. Lah orang ampikeun. Hah? Sepeda urang ke mana itu? Alah sia heuh eta kehed. Ka mana sepeda? Sepeda urang ke mana deui teh? Nanti gara-gara maneh ieu mah deui sepeda urang jadi eueuh deui. Gara-gara maneh teh. Gara-gara maneh teh. Gara-gara maneh
Kunaon eta si Mas jeung si Ente careurik. Tapi marah ke baju olahraga. Ngajak tepak we. Mas, Teh, kunarang. Mas, Teh. Dengar ngomong wae. Mas, Teh, narapak we ieu. Gading teh, ulah teh keur lieur. Kadon careurik kitu. Diajak nepak teh. Aya nu mawat kitu. Ah, mau ngaganggu ah. Era.